aduh panon aing tong dicolok atuh ai maneh saeutik tong erek naon ngalah naon bulu panon aing tong ditepak-tepak atuh jela maneh geus tetep hijing aing teh asa kaduhung maneh teh nyebak pipi ya Allah bisi baper dewe ke maneh alah saeutik atuh teu nyaho maneh rindu nya ka aing nya ratu sing sabar tong melas kitu bebeungetan teh tong melas atuh nyawa beunta tong melas nyaan maneh mah nya Gusti jela maneh teh jela teh rindu nya rindu ka nyai jel siapa heula jel sakunaon tong punung atuh kembae kabogoh di pawak baton mah kembae jel sing sabarnya eta panon sing beuntakeun heula bener aya namanya